Kacaritakeun dina hiji poe si Abah teh nguseup nyaeta di leuwi. Biasa da nguseup teh di dinya di leuwi teu apaleun. Yen di leuwi eta teh aya jin. Eta anak jin teh nyarita ka indungna. "Ma, aya naon, Jang? Abdi mah hayang bal, Ma." "Hayang bal? Bal di mana?" "Itu di Ciwaba itu nuker nguseup aya bal itu dina tengahna." "Oh, nya kena atuh kumaha berangkat." Dicokot eta pupunakan si Abah teh nuker nguseup dicokot ku indung jin teh dibikeun ka anakna. Atuh meni ngarasa bunga eta anakna teh ore boga bal terus dimainkeun eta bal teh sakumaha karesep manehna. Aduh meni atoh pisan ngarasa bunga indungna oge yen anak jin teh nyata nyoo bal. Atuh minangka mah kitu jeung kitu naha eta nu nguseup si Abah teh nyata ngarampa kana punuk. Cenah geuningan ieu eueuh cenah pupunakan teh. Da eta mah nguseup teh henteu tuluy da sabab ngarasa bunga yen anu ngagaplok dina punukna teh nyata pupunakanna teh eueuh. Tuluy we balik duragiru bebeja ka pamajikanana. "Ma, gegorowan ti kajawan kana ge aya naon, Bah?" "Eta Abah teh ieu tingalikeun geura ieu manggih ka bunga," ceuk eta si Abah. "Ah, kumaha kitu?" "Nya ieu nyalik pupunakan Abah eueuh meni alhamdulillah meni asa hampang kieu. Aduh meni geunah kieu nya." Tuluy we atuh kacaritakeun yen eta kadenge ku si Minta nya kitu keneh si Minta oge boga pupunakan. Tuluy nanyakeun ka si Abah, "Ari Abah eta geuningan ayeuna mah jadi teu pupunakan." "Nya macak ge Jang Abah teh ngarasa bunga." "Nah kumaha teh make jadi eueuh kitu?" "Nyata Abah teh kieu Jang nguseup Abah teh di hiji leuwi. Tuluy Abah teh nyata geus lila teu eueuh nu nyanggut hiji acan eta lauk teh. Ngan kabeneran ku Abah teh nah ieu teh rarasaan Abah bet pupunakan teh eueuh nu ngadungkuk dina punuk teh barang dirampa nyaan eueuh. Abah teh teu tuluy nguseup langsung balik da ngarasa bunga." "Lamun kitu mah abdi ge rek dek nguseup di mana teh Bang nguseup mah?" "Nya di leuwi di ditu." "Abdi ge cenah ieu hayang eueuh pupunakan teh." "Nya teu naon cobaan we ka ditu." Anu satuluyna eta si Minta oge kulantaran kabita si Abah teh yen pupunakanna leungit cenah di eta leuwi. Nu maksud jalanna mah nyata ku jalan nguseup teh. Anu satuluyna si Minta teh ngadatangan ka eta leuwi nya kitu sakumaha anu dituduhkeun ku si Abah. Tekul si Minta teh nguseup. Nah teu apaleun yen naon anu kajadian kitu anu kaalaman ku si Abah teh. Dina hiji poe eta teh nyaeta si anak jin teh geus ngarasa bosen nyoo eta bal sabab geus ti kamari sapoe sapeuting kacaritana teh nyoo eta bal. "Ma, aya naon, Jang?" ceuk eta indung jin ka budakna. "Bosan cenah mah ieu teh bal teh," kitu. Cenah atuh kadikeun cenah teh kumaha urang bicenah. "Mah cenah ieu bal teh geus bosan cenah nyaho bal teh," gitu. Kabeneran nyata aya anu keur nguseup nyata si Minta teh keur di dinya. "Cenah urang pulangkeun cenah ka dieu," ceuk indung jin teh. Tuluy we dipulangkeun ditaplokkeun nyata kana pupunakan si Minta. Anu satuluyna nya ceuk si Minta teh ieu teh. Cedek asa leuwih berat punuk teh. Aya naon cenah teh? Jawab biasana mah. Da ngatuluyna eta si Minta teh ngaramba kana putuh. "Nah, bat make behean gini teh lain leungit." Gitu.
anu satuluina teh si minta teh gura-giru balik sabab ngarasa heran yen punukna lain leungit kalaka ngagedean. Tuluy datang ngadatnya ta balik ngadatangan ka imah si Abah. Abah, ya nyaon jang? Ya tingalikeun. Naon gitu? Ya abdi geura lain leungit, bebeuna kata kalaka ngagedean. Nah eta apa nu Abah dikabikeun? Nya gagabah teuing cok tutudinganan. Nya da kumaha teh kira-kira sama berat kieu ya. Kudu kumaha tuh nya? Sok cokotin ku Abah kadinya. Moal da teu bisa teh nyaho. Duh kumaha tuh nya banyak abdi. Nya eta mah bohongana Ujang atuh na abot kabitaan kana milik batur. Nya duh kaduhung bah kumaha nya abdi bet ngagedean kieu duh. Berat kieu dan nu Abah meureun dikabikeun. Teuing Abah mah teu nyaho. Eta we meureunan geus dikersakeun ku Allah. Nya eta ge abdi ge kudu kumaha tuh nya. Da manya kudu disempok mah ku bedaug. Ijen sok ngarasula kitu. Nya ka Gusti Allah we urang tumabrak nu matak cek Abah oge ulah sok kabitaan ku milik batur. Pedah batur boga milik itu da teu sarua atuh. Model Abah tadi boga pupunakan cek Ujang teh jadi leungit ayeuna beur we Ujang ge kabita. Tak ulah cara kitu teh jangnya. Ade mah kumaha nya geus kieu meureunan Nyi Iti mah bogoheun ka abdi. Nah itu teh sok ngomong ngaran batur. Nya atuh matak teh oge nya ulah kabitaan ku milik batur teh kitu panginten banyak. Nya tadinya sing sadar sing tumarima sabab sagala rupa hal oge eta teh aya nu ngaturna nyaeta Gusti Allah sing yakin komo ayeuna mah urang teh banyak geus ninca kakolotan kieukeun bae tarimakeun we lah da meureunan geus aya guratan takdir ti Allah. Tak gitu we rupina mah ieu mah ngrupakeun dongengan nya kitu nya nu ulah duikeun ka istilahna mah kabitaan ku milik batur. Jadi caritana teh si Abah jeung si Minta teh sarua pada boga-boga nyaeta boga pupunakan nya. Ari minangka mah si Abah mah dumasar kana jalana nguseup yen pupunakan teh bisa leungit. Tapi si Minta mah kulantaran kabita ku si Abah lain leungit tapi kalaka ngagedean. Kitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.